Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Santen wargi Kuningan, patepang deui sareng abdi Anissa Fauzia Rapi Ramadan dina acara Warta Kuningan. Pamirsa, parantos kauningan pusadayana dina musim liburan, Kota Kuningan janten salah sahiji tujuan pikeun pengunjung kanggo liburan sareng keluargina, rerencana sareng pasanganana. salah sahiji tempat anu nuju ka Sohor atau napi nuju hit nyaeta Baso Aci Juara nu aya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Ayeuna simkuring parantos kahubung sareng sarerek lian anu atas aya di lokasi. Mangga ka sarerek lian diaturanan. Hatur nuhun ka Anissa sareng Rapi nu aya di studio. Wargi Kuningan, ayeuna abdi nuju aya di salah sahiji tempat kuliner nu nuju hits di Kuningan, nyaeta Baso Aci Juara. Baso Aci Juara aya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, kanggo wargi Kuningan nu resep kana Baso Aci, biasa mampir ka Baso Aci Juara nu aya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Anu penasaran kumaha rasana? Yuk, mangga kalebet. Tiasa ditinggal, Baso Aci Juara geusina teh aya ceker hayam, kerewet, pilus, cuangki, cilok, batagor, jeruk nipis, bawang goreng, tahu garing, sareng baso. Baso Aci Juara ge tos kasohor pisan di Indonesia. Buktina aya sababaraha cabang nyaeta di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, sareng wilayah-wilayah nu aya di Indonesia. Nah, mun pamirsa mampir di Baso Aci Juara nu aya di Indonesia, raosna moal beda, angger sami. Nu bagi kana lada bakalan resep ka Baso Aci Juara. Wajib ngaraosan, raosna pasti katagihan. Nah, ayeuna abdi bade ngawawancara ka pengunjung aya di Baso Aci Juara. Teh kumaha raosna nyobian Baso Aci Juara teh? Pokona mah raos enggak masalah. Pokona anu teh mun anu kadang-kadang gitu. Pokona mah bakal ketagihan. Enak. Rasana enak pisan pokona mah terus hargana pas oge kanggo belanja. Terjangkau sekali. Baso Aci Juara. Juara raosna. Saat itu nu biasa ke abdi digunakan abdi Rian Patria Alif mundur balik deui ka Anissa sareng Rapi di studio. Atur nuhun ka saderek lian mengutus ngalaporkeun laporana. Sakitu nu tiasa kurang dia aturkeun Patepang deui dina warta salajengna abdi Anissa Fauzia sareng Rapi Ramadan ngawakilan dari sapagawean pamit. Amit mundur, amit tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.